Ari ujang bunda dapat kumaha. Gak ngerti Ki, gak ngerti ngomong apa Ki. Teu ngarti. Boro-boro sia aki ge teu ngarti. Ki, udah Ramadan ini yang 3 hari puasa masih lancar nggak? Alhamdulillah, cu. Aki maki kanu puasa getol, aki masalah bocor pisan, cu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, biasanya si Aki nih kalau buka puasa menunya apa sih? Naon wae aki maju sakapagihna. Naon wae diberen aku anak incu aki mah tara muluk-muluk, tara rujit aki mah barang dahar. Naon wae. Itu apaan sih Ki? Dari ngomong apaan sih? Ya kan tadi ujang nanya, aki bukan jeung naon wae kan ku aki tadi tembalan eta aki mah teu rujit kada-kadaangan. Nah, we nu dibere ku anak incu, ari ujang bunda dapat kumaha. Gak ngerti Ki, gak ngerti ngomong apa Ki. Teu ngarti. Boro-boro sia aki ge teu ngarti. Iya aki ge. Nih, kalau rekomendasi buka puasa itu pakai kurma. Korma, beuki aki ge nya korma makan eueuh teu kabeuli aki mah teu boga duit. Itu teh hangat, teh hangat. Tak lamun ngomongkeun teh mah jang, aki boga tata rucingan teh ujang. Teh naon anu loba dibutuhkeun di saat bulan puasa komo rek lebaran mah jang. Teh naon ceuk ujang kira-kira? Teh sisri. Ya lain jang. Teh sisri mah atuh biasa. Loba di warungnya Pabalatan. Teh naon sih Ki? Kayaknya apa laku ujang teh naon selain teh sisri naon deui? Naon ya? Naon ya? Ujang teh nyaho. Ya jangan ku aki dibere nyaho bisi ujang hayang nyaho mah. Teh naon anu loba dibutuhkeun di saat bulan puasa. Oh, mau arek deket ka lebaran mah jang. Anu 1% teh botol. Eta pasti loba di teangan di bulan puasa. Anu 1% deuna teh sisri. Anu 1% deuna eta teh manis geus dumuknya. Anu 1% deui teh gelas. Anu 1% deui teh poci, berarti geus aya 5% nya jangnya. Tah sesana anu 85% deui ujang hayang nyaho. Teh naon? THR jang eta nu loba diburu-buru ku jelema. Ari ujang boga THR. Apa? Ujang boga THR teu ujang. Ini boga. Ari ujang gado THR. Oh, THR gini anu sok digawe di pabrik pas sok dibere bingkisan, sok dibere bonus duit kan ATM geuning anu kitu THR teh jang. Ki, jangan cepet-cepet apa? Puyang lu. Puyang. Ari ujang kitu ti mana dan teu ngarti ka bahasa aki. Aku Jawa. Awang Jawa, ari ujang teh pantesan aki ngomong ujang jiga nu lindung. Dia kenyaran mungkin gini. Ya ngomong Jawa mah aki tadi ngomong burut. Ngomong burut ini hanya. Apa sih? Aki ngomong bahasa Indonesia dah aki mah teu bisa tuh ngomong bahasa Jawa jang. Mana nih ngomongnya ini? Puyang juga nih. Geus tong puyang-puyang besi utak eta tuh nama puasa ujang makruh. Bentar lagi buka nih Ki. Terus Tapi duit lagi seret. ujang teu boga duit. Ngomong ka aki jang. Urang ceurik bareng teh aki.